Heh, sakabeh prajurit landak. Eureun, ulah aya nyerang Prabu Durakumala. Cek Bimar bari ngacungkeun cucuk landak pusakana anu warna biru. Sapada harita katempo tina cucuk landak anu diacungkeun ku Bimar teh kaluar cahaya warna-warni kaluhur. Tuluy ngabulisat buyar nyamber kana awak-awak pasukan landak anu keur nyerang ngruyuk Prabu Durakumala. Aneh lir katedeng bae eta landak-landak anu keur nyerang Prabu Durakumala teh ngadadak areureun, malah nu nampel dina awak eta raja badak oge laluncatan tarurun. Tuluy landak-landak teh muru ka Bimar carumago lamun jalma-jalma teh mah meureun keur mere hormat. Kadenge salah sahiji landak anu aya panghareupna nyarita ka Bimar naon kaulanan panjenengan? Sim abdi sadaya saja tubut kana parentah panjenengan nuhun. Salam baktos ti sim abdi sadaya nuhun. Cek eta landak. Bimar meni bunga nempo kaayaan kitu teh. Tuluy Bimar oge nyarita bari tetep ngacungkeun cucuk landakna. Alus katarima hormat Arandika ka kaula. Ayeuna Arandika kabehan geura asup kana ieu cucuk landak anu keur dicekal ku kaula. Engke lamun kula aya perlu ngabutuhkeun Arandika ku kula pasti dititah kaluar deui. Cek Bimar mare parentah ka sakabeh landak-landak narembalan saur manuk. Sumangga nun, sumangga, mangga. Monggo. Tembal para prajurit landak saur manuk. Tuluy sakabeh prajurit landak teh agari beugeun awakna. Landak-landak katempo muih. Tuluy lir kasedot ku angin puyuh. Sup katempo arasupan kabeh kana cucuk landak anu keur diacungkeun ku Bimar. Bimar bunga cucuk landak anu keur diacungkeunna tuluy diturunkeun deui, sup diasupkeun deui kana jero bajuna. Ari Prabu Durakumala katempo olohok nempo eta kejadian. Manehna siga setengah teu percaya. Luar biasa kasekten Mahapati Hinden Marah teh. Teu salah aing angkat manehna jadi papatih kerajaan teh. Geus 2 kali kula disalametkeun nyawa ku manehna. Garentes Prabu Durakumala bari olhok mencrong ka Bimar. Kunaon Kanjeng Prabu Ontolhot? Nah olhok bae kitu ka kuring? Tanya Bimar. Henteu kunaon Mahapati. Kula mangan syukur muji bae kana kehebatan Mahapati. Teu nyangka boga kasakten anu luar biasa Mahapati teh. Nepi sakabeh landak oge bisa taluk ka Mahapati. Teh balogi kami mah hebat Prabu Ontolhot. Batur oge arapaleun. Den Marah teh atuh. Tembal Bimar meni reueus. Percaya Mahapati. Ku kula kasaksian ku sorangan atuh. Teu salah kula angkat anjeun jadi papatih kaula teh. Kula geus 2 kali hutang nyawa ka Mahapati. Cek Prabu Durakumala. Bimar beuki bunga dipuji kitu teh. Liang irungna oge meni rebeh bae. Lain ya teh Prabu Ontolhot. Ari Nyilas Maya di mana? Tanya Bimar anu kaingetan deui ka Nyilas Maya. Oh ya, ku kula ditempatkeun dinu aman. Hayu juang sampur heula. Nya syukur ari aya mah. Satadina mah kula teh inget bae bisi nabohna. Henteu. Kula ngajamin moal sambarangan kula oge nempatkeunana. Hayu juang tepungan ka ditu. Cek Prabu Durakumala. Tapi samemeh indit Prabu Durakumala teh mere parentah heula ka para prajuritna anu masih keneh saralamat. Kabeh prajurit geura siap-siap euy. Urang rek mangkat deui ka hade poho bawaan yang kirimeun ka bahara dia udah sampai anu tinggalun. Mangga nun, monggo. Mangga nun. Tembal prajuritna saur manuk. Prabu Durakumala tuluy marik deui ka Bimar. Hayu Mahapati juang tepungan heula Nyilas Maya. Nya atuh hayu Kanjeng Prabu Ontolhot. Tembal Bimar. Tuluy Bimar leumpang nuturkeun Prabu Durakumala. Kuda tunggangan oge hidang nuturkeun Bimar. Bari lempang teh Bimar garentes dina hatena. Sabarna mah teh kesempatan alus bikin kabur, tapi aing tetep kudu hati-hati. Bisi Prabu Durakumala Ontolhot teh malik ambek ka aing. Cantang tuh aing bisa nyang hareupanna. Tuda anu kitu mah Silas Maya. Heueuh lamun teu gara-gara melangkah manehna mah teh tadi oge aing mah geus kabur. Garentes Bimar cag urang tunda heula. Ayeuna malik diheula nyaritakeun kaayaan si Ekek jeung Patih Kalageni
Harita si ekek teh katempo keur cicing cat bae teu puguh, geus diuk, geus nangtung, diuk deui, nangtung deui, hatena bener-bener teu puguh rasa. Melang jeung panasaran ku kaayaan Nilas Maya. Kitu deui patih kalagedina. Manehna oge katempo teu geunah cicing. Sarua patih kalageni oge siga nu loba pikiran. Oing mah bener-bener teu puguh pikiran teh. Ki patih malang jeung panasaran ku kaayaan Nilas Maya. Cek si ekek kadenge mimiti deui cumarita. Mohon juragan, sami. Sim abdi oge ngaraos melang. Mana geuning atuh teu acan wartos teh Nyai Ratu. Tembal patih kalageni. Cik cobaan deh atuh. Coba gunakeun ilmuna Ki Patih. Ilmun tadi maksud teh sanu nyaho bising ayeuna mah katempo kaayaan di leuweung Bandot Singa teh. Uing mah bener-bener penasaran. Cek si ekek deui patih kalageni bingung lantaran maehna geus rumasa ilmuna teu sabanding jeung Ratu Candrawati. Pastina bae lamun ngagunakeun ilmu nu kos tadi oge, hasilna tacantang teu nyugemakeun. Angger bae gambar kaayaan di leuweung Bandot Singa teh pasti moal jelas. Kumaha di geus kieu? Dari ilmu aing mah jauh beda jeung ilmu Ratu Candrawati. Angger bae rarasan aing mah masih dipaksakeun oge. Moal jauh kos tadi, gambar teh moal jelas. Gerentes patih kalageni. Kumaha Ki Patih? Cek aing mah cobaan deui bae, sok cobaan. Mohon atuh juragan, mangga cuang cobaan deui. Tembal patih kalageni. Tuluy patih kalageni teh sidakep sinungku tunggal, matana peureum, bibirna kunyem-kunyem. Teu dina terus ngagorowok bari leungeunna nunjuk ka hareup. Cahaya Panarawangan, coba pintonkeun ku Andika kaayaan di leuweung Bandot Singa. Cek patih kalageni bari leungeunna nunjuk ka hareup. Pulisat. Kaluar cahaya beureum tina leungeun patih kalageni. Tuluy eta cahaya teh moih ngabentuk persegi opat. Bray. Dina cahaya anu geus ngabentuk persegi opat teh kaluar gambar kaayaan di leuweung Bandot Singa. Ayeuna mah katempona rada jelas. Katempo di hiji tempat Nilas Maya keur nangtung sorangan. Sedengkeun di hareupeuna katingali aya maung lodaya anu gede. Buntutna mending ngagebae panjang. Eta maung katempo keur undur-unduran siga nu siap-siap rek ngarontok ka Nilas Maya. Jadi ieu kajadian anu kagambarkeun teh samemeh Ratu Candrawati datang ka eta tempat. Si ekek jeung patih kalageni menireuas nempokan eta kaayaan. Waduh cilaka. Eta Nilas Maya teh masih keneh didohok mau gejul. Nah ka mana ari Nyai Ratu Candrawati? Sugan can datang keneh nya. Cek si ekek bari ka tempat tegang nempo kana gambar anu aya dina cahaya ciciptaan patih kalageni. Waduh sumuhun. Sigana mah can dongkap Nyai Ratu teh juragan. Patih kalageni oge sarua tegang nempo kana gambar ciciptaanna. Kumaha tuh ari geus Ki Patih? Eta Nilas Maya na bener-bener nya kaayaan bahaya. Cek si ekek beuki tegang. Bari panonna mah terus nempo kana gambar dina cahaya ciciptaan patih kalageni. Meureun siga bae jalma anu keur nonton sinetron teh anu meumeujeunna keur tegang-tegangna. Kitu deui patih kalagenina sorangan, manehna oge katempo tegang pisan. Patih kalageni oge bener-bener serius manco kana gambar anu aya dina cahaya ciciptaanna. Kur kitu gaur eta maung anu aya dina gambar ciciptaan patih kalageni teh ngagaur menitari. Bari jeung gajleng runcat rek ngarontok Nilas Maya. Katempo Nilas Maya ngurungkut bari peureum. Si ekek jeung patih kalageni beuki tegang. Malah ku tegang-tegangna si ekek mah nepi ka ngagorowok. Nyai awas. Cek si ekek ngagorowok bari jeung tegang. Tapi barang keur tegang-tegangna kitu teh eta gambar anu aya dina ciciptaan patih kalageni ujug-ujug leungit. Gambarna jadi renyak ngariak. Meureun lamun jalma baheula teh mah waktu zaman TV hitam putih keneh eta teh sok tu ujug-ujug ngariak teh lamun keur ramena. Atuh si ekek jeung patih kalageni anu keur tegang-tegangna teh jadi handeuh pisan. Malah ku handeuh-handeuhna si ekek meuni teh jerag sagala. Aduh Ki Patih, nah gambarna teh jadi leungit atuh. Cik geuat bener deui Ki Patih, geuat. Uing melang pisan ieu ka Nilas Maya. Cek si ekek bangun ku handeuh. Mohon juragan, aduh hapunten. Nah geuning kitu nya gambar teh. Hapunten sanes diajak. Abdi oge panasaran ieu teh. Cek patih kalageni atempo gugup. Nya Ki Patih, sok wayahna pisan lah. Kumaha we carana? Uing khawatir pisan kana kaaya Nilas Maya. Cek si ekek keukeuh lantaran meureun ku tegang-tegang teh nempo kaaya Nilas Maya tadi anu aya dina bahaya. Patih kalageni katempo peureum. Sidakep seni kutunggal teu didapok mahina nyarita. Cahaya Panarawangan.
Cik gambar teh atuh ka bener, tunjukkeun ke kami ka jelas. Cek patih kala geni bari leungeunna nunjuk deui kana cahaya anu geus ngabentuk persegi opat anu gambarna katempo masih keneh renyek. Si Ekek anu aya di pinggireun oge geus teu sabar hayang buru-buru nempo deui kana kajadian nyilas maya anu aya dina cahaya ciciptaan patih kala geni teh. Panon si Ekek meuni teu kicep-kicep merong kana cahaya ciciptaan patih kala geni. Tapi sakitu patih kala geni geus sababaraha kali ngarahkeun deui ilmuna, angger bae gambar dina cahaya ciciptaan patih kala geni teh renyek ngariak bae. Patih kala geni pusingeun jadina teh, sedangkeun si Ekek beuki handeueul. Aduh, nah teh dek muncul dia tuh gambar teh Ki Patih. Cek si Ekek ketempo beuki handeueul. Duka tuh juragan, nah hanya geuning sisa pisan gambar teh. Tembal patih kala geni bangun ku bingung jeung tegang manehna oge. Saking ku handeueulna si Ekek tuluy ujung nangtung leumpang ngadeuketan kana cahaya ciciptaan patih kala geni. Kumaha habak eta cahaya ciciptaan patih kala geni teh dikeprakan ku leungeun si Ekek. Jeh sia manyiksa pisan ka aing teh. Cik atuh hurung munculkeun gambarna. Teu nyaho kula teh keur penasaran pisan melangkana ka nyilas maya. Cek si Ekek bari ngeprakan cahaya ciciptaan patih kala geni. Nya meureun lamun zaman harita teh mah nya sok biasa lamun tipi renyek teh sok digebragan tuluy nama bener deui gambarna. Beureun saperti itulah maksudna mah si Ekek teh. Si horeng tetela ari geus dikeprakan ku si Ekek mah gambar anu aya dina cahaya ciciptaan patih kala geni teh anu tadina renyek ayeuna muncul deui gambarna. Nya sanajan teu pati jelas warnaan ngan saukur bodas jeung hideung bae hitam putih lah meureun lamun tipi teh mah gambarna teh. Tah si ayeuna mah aya gambaran deui Ki Patih. Si horeng ngabenerkeun teh kudu dikeprakan. Cek si Ekek, mohon geuning juragan. Tapi gambarna teh masih kena kirang jelas gitu. Janten ketinggal teh aya warnaan mung saukur hideung sareng bodas bae. Lah sakitu mah lumayan. Nu penting mah katempo. Jeung uing rada gamplong, itu Nyai Ratu geus datang ka dinya tuh katempo. Nyilas mayana oge salamet. Tuh sigana mah Nyai Ratu teh keur ngajak ngomong ka Maung. Cek si Ekek bari manco deui kana gambar ciciptaan patih kala geni. Sanajan gambarna teh ngan saukur hitam putih. Si horeng bener masih teu jelas oge. Katempo di tempat nyilas maya teh geus aya Ratu Candrawati. Sedengkeun nyilas mayana katempo salamet. Maung lodaya anu tadi narek ngarekep nyilas maya katempo keur diajak ngomong ku Ratu Candrawati. Malah caritaan Ratu Candrawati oge kadenge jelas ku si Ekek jeung patih kala geni anu keur narongton tina cahaya ciciptaan patih kala geni. Kieu cek Ratu Candrawati ka Maung lodaya teh, Prabu Lodapati ayeuna coang bebaskeun nyilas mayana lantaran nungan kaulana juragan Ekek keur melangeun pisan ka manehna. Sumangga Nyai Ratu, ulah mah ngeuringan bae. Lantaran kula mah satadina oge ngan syukur niatna ngabantos Nyai Ratu. Ayeuna mah saena coba hijikeun bae kakuatan urang teh. Lantaran rajah gaib anu dijieun ku Si Durakumala teh geuning teuas. Tah nya kula satuju. Alusna memang coba hijikeun kakuatan urang teh. Lantaran memang kula oge katempo rajah gaib anu dijieun ku Si Durakumala teh memang lain rajah gaib sambarangan. Kitu obrolan Ratu Candrawati jeung Prabu Lodapati. Maung lodea teh anu kadenge ku si Ekek jeung patih kala geni. Si Ekek meuni bunga nampo kitu teh kitu deui patih kala genina. Si ukur ayeuna mah rada ngemplong ti patih uing teh. Geus jelas ayeuna mah nyilas maya teh salamet. Da Nyai Ratuna geus anjog ka dinya. Cek si Ekek bangun ku bunga bari panonna mah angger manco kana gambar anu aya dina cahaya ciciptaan patih kala geni. Sumohon juragan. Sim abdi oge ngaros tenang ayeuna mah. Tembal patih kala geni bari jeung manehna oge manco keneh kana gambar anu aya dina cahaya ciciptaanna. Kur kitu katempo dina gambar anu aya dina cahaya ciciptaan patih kala geni teh Ratu Candrawati jeung Prabu Lodapati anu ngawujud keneh Maung lodaya. Duarana sigana keur undur-unduran ngawahan. Teu lila duarana patingkara jeleng laluncat anu maksudna mah rek ngancurkeun rajah gaib anu dijieun ku Prabu Durakumala. Ciat cek Ratu Candrawati bari jeung luncat. Sedangkeun Maung jajadian Prabu Lodapati oge gegaur bari luncat main oge. Nampo kitu si Ekek jeung patih kala geni tegang deui bae. Barang keur tegang-tegangna anareup gambar anu aya dina cahaya ciciptaan patih kala geni teh leungit deui bae ngariak deui bae. Atuh si Ekek jeung patih kala geni teh meuni handeuleul pisan deui bae. Aduh aing mah nah atuh renyak deui bae Ki Patih.
Cek si Ekek bangun ku seueuh. Oh, hon geuning juragan, gangguan suganya. Cik. Tepak ka mana deui Ki Patih? Kos tadi kuing teh. Gawat. Cek si Ekek ka Patih kalegeni. Patih kalegeni teu loba omong, tuluy nangtung leumpang ngadeukeutan cahaya ciciptana. Keplak. Cahaya ciciptana dikeprakan ku Patih kalegeni bari nyarita. Sia mah nyiksa pisan bari nage. Ka bener atuh, kalus gambar teh. Cek Patih kalegeni bari ngeprakan cahaya ciciptana. Nya siga bae meureun jalma anu keur ngagebregan TV hitam putih anu keur nyek teh zaman baheula. Tapi gambar teh lain muncul deui, malah barang leungeun Patih kalegeni teh napal nepak kana cahaya ciciptana. Nu aya Ki Patih kalah ngalasang renyed. Meureun lamun zaman ayeuna mah kasetrum. Waduh, tulung juragan. Ieu awak kaula kalah kekerjaan kieu. Cek Patih kalegeni ngagoak, awakna katempo kakejet, sedangkeun leungeunna napal kana cahaya ciciptana sorangan. Si Ekek kaget nempuh kitu teh. Kunaon euy Ki Patih? Naha kalah kakejet kitu? Tulungan juragan, ieu panangan kula napal teu tiasa dilepaskeun deui. Cek Patih kalegeni katempo terus kakejet. Si Ekek nangtung heran. Tuluy leumpang nyamperkeun ka Patih kalegeni. Gep leungeun Ki Patih nu hijina dicepang ku si Ekek, maksudna mah meureun rek ditarik rek ditulungan supaya leupas tina cahaya ciciptaana. Tapi barang leungeun si Ekek napel kana leungeun Ki Patih kalegeni, si Ekek oge leuwas. Lantaran karasa oge kumanehna asa ngarenyed, katempo awak si Ekek oge meuni kakejet leungeunna napel kana leungeun Ki Patih kalegeni. Waduh, nah ieu Ki Patih. Asa kakerjaan kieu geuning uing ge. Cek si Ekek bari kakejet. Tungtungna mah duanana katempo kakejet. Dilaila awak marehna robah geheng. Sedengkeun buukna katempo rancung. Kulahek. Boh si Ekek boh Patih kalegeni tungtungna mah ngaruh lahek kapiuhan. Siga jalma nu kasetrum teh lamun dina sinetron mah cag urang tunda heula. Ayeuna cuang caritakeun kaayaan Nyi Lasmayana anu harita rek dikerekep ku Maung Lodaya jajadian Prabu Lodapati ngan untungna kaburu datang manten Ratu Candrawati. Nya harita teh Prabu Lodapati teu jadi ngarogahala Nyi Lasmayana, malah ayeuna mah Ratu Candrawati jeung Prabu Lodapati teh rek ngahijikeun kakuatanna pikeun ngancurkeun rajah gaib anu dijieun ku Prabu Durakumala pikeun ngabebaskeun Nyi Lasmaya. Siap-siap Nyimas, kula jeung Prabu Lodapati rek ngancurkeun rajah gaib anu ngurung Nyimas. Cek Ratu Candrawati ka Nyi Lasmaya. Muhu Nyai Ratu, mudah-mudahan sing hasil. Tembal Nyi Lasmaya katempo Ratu Candrawati jeung Prabu Lodapati teh keur ngerahkeun kakuatanna. Teuila kadenge Ratu Candrawati ngagerowok bari luncat. Ciat! Cek Ratu Candrawati bari luncat. Dua leungeunna disodorkeun ka hareup. Kitu deui Prabu Lodapati anu ngawujud keneh Maung Lodaya sarua luncat bari ngagaul. Celegur kadenge sorana celegur tarik pisan cengkang. Ratu Candrawati jeung Maung Lodaya jajadian Prabu Lodapati malah ngajarengkang deui ka tukang tuluy pakting gedebut lalabuh. Aduh, tobat. Cek Ratu Candrawati jeung Prabu Lodapati. Sedengkeun Nyi Lasmaya reuwas. Nyai Ratu, teu kunaon nya Ratu teh? Cek Nyi Lasmaya bangun ku reuwas. Henteu Nyimas, teu kunaon kuring mah. Tembal Ratu Candrawati bari nguniang hudang deui. Kitu deui Prabu Lodapati kadenge ngagaur tuluy eta Maung Lodaya teh sarua hudang deui. Teteh latias pisan rajah gaib nu dijieun ku si Durakumala teh. Prabu Lodapati, nya puguh Nyi Ratu. Tapi urang ulah nyerah, cobaan deui sakali deui. Hayu atuh cobaan deui Prabu Lodapati, bener kitu. Ratu Candrawati jeung Prabu Lodapati tuluy ngawahan deui. Tulila keajeleng. Ratu Candrawati jeung Prabu Lodapati teh pating karajeleng deui. Ciat! Cek Ratu Candrawati kadenge deui ngagorowok. Itu deui Maung Lodaya jajadian Prabu Lodapati sarua ngagaur tarik. Celegur. Kadenge sora nu celegur tarik pisan, malah leuwih tarik tibatan tadi disusul ku cahaya anu ngaburisat ti sakulingeun Nyi Lasmaya. Nyi Lasmayana majeleng ka tukang sababaraha tumbak. Aduh. Si horeng rajah gaib anu ngurung Nyi Lasmaya teh ayeuna mah geus hasil dihancurkeun. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.